Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Nonton TV sambil memakan mie. Gablek budak hiji tengan hardolin. Pagadagan teh dahar modo jeung ulin. Eueuh kana daek babantu indung mah. Ongko ngaranna mie suksesnya, tapi nah Neng teh teu sukses ngadahar mie eta teh. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini juga suka bohong? Tapi Neng ge dah teu ngadahar mie sukses sih, ngadahar mie Sakura. Jadi Neng ge bohong. Angguran mah nyisir teh ku sorangan gitu iman ka cangcut. Cangcut ku indung di sesena teh. Jeung beak sagala di Neng. Mulai ada gegerohan teh dah si mama. Ari maneh torek di geroan ku kolot teh. Ya mah tuh menikah heula. Ih. Aya naon mah? Simpang balikeun sabun maneh teh. Enggak tuh mah, ih Neng keur memheula mie. Buru ieu mamah keur kagok ieu nya hiji deui. Buru pangbalikeun ke dibere 2000. Meni kieu we mah. Kumaha lamun mamah anu meuli sabuna, ke ku Neng dibere 5.000. Kumaha tamun kitu? Hah, ari mana sok nudus tunjung ari taeun teh ku aing ieu di sieun nepi ka cangcut-cangcut. Buru pangbalikeun. Iya atuh, nih mana duitna? Dihareupeun TV, buru. Mana duitna ge eueuh ena ge ieu? Mah. Naon da duitna ge eueuh? Eueuhnya ngan juga atuh lah kasih bun aja. Meni ku angger geus nganjuk teh. Meni nganjuk we tuluy. Nutup tuluy. Neng, si mama aya? Bu Erna, aya si mama mah itu di Cai. Oh gitu, Bu Erna ka ditu atunya. Nya. Ka warung kidul we nganjukna. Punten, Mama Neng. Iya Bu Erna dicai. Har, keur gegero geuning. Keur melak jagong Bu Erna meni geus nyaho keur gegero. Tanya keneh. Meni sok heureuy wae mama Neng mah. Tapi apal teu? Apal teu? Naon ieu teh Bu Erna? Eta nya anu ngontrak di kontrakan Haji Kosasi. Si Ratna. Har, si ontohon eta geuning anu ngontrak di dinya teh. Heueuh eta mah maneh, Bu Erna ge bingung. Nah, eta teh ngontrak teh sorangan gitu, henteu jeung salakina. Nah, kitu eta teh. Emang ari salakina ka mana kitu Bu Erna? Teuing mah Neng, Bu Erna mah teu apal, bahwa mah disahkeun eta teh ku si Dede Encang Kurileung teh. Da kamari ge nya kan si RT teh kayak masih Ratna dek data biasanya warga baru. Eta mah ngomong kieu si Ratna teh pas RT nangis indit nya ieu mah nya. Cenah mau direbut cenah si RT. Kitu intina mah hayang ka si RT we kitu nya dan ninggal eta teh beunghar kitu si RT teh. Cek Bu Erna teh, "Ye, mending kitu geuning si Ratna teh." Jablay. Cek saha eta teh Bu Erna? Apaan ku Bu Erna ditoong kamari teh saeutik. Ari budakna dikamanakeun nya eta sagenep-genep mangkaning. Mama Neng teh apal? Apaan di PHP-keun eta teh budak si Ratna teh nya sagenep-genepna eta kadinina mangkaning ninina teh geus bawa taneuh kudu ngurus budak genep atuh meureun isukan ge host pae meureun jigana teh ngurus genep-genepna eta budak. Oh gitu eta teh Bu Erna. Tapi ieu mah nya Wilistan Widodjaj sih atuh Bu Erna ini Mama Neng can anggeus gegerona. Terus nah amun kitu Mama Neng jeung minta Bu Erna balik segala. Teh ieu atuh moal anggeus gegerona diajak we ngobrol mah. Oh gitu atuh nya atasnya Bu Erna pulang heula sok ge gegerohnya cing beres eta gegerona. Mangga Mama Neng. Tah kitu baliklah meni naon ulah panggil teh ngobrolkeun batur we eta teh. Ieu si Seneng di ka mana? Ieu nungguan sabun nepi ka gegero aing teh anggeus-anggeus lieur teuing. Tapi Mama Neng apal teu? Apal Bu Erna ini moal banjur ya. Aing di mana di teh sabun lalila pisan mana di leungit cepon. Meni teu bisa nganjuk di warung Siki mah. Meni pirage nganjuk sabun kuat ka ulah. Di mana kamu Neng? Jasmine. Kan kieu nya aneh teh bieu teh geus di warung Biim deuk nganjuk tah terus Biim teh ngomong kieu cenah. Di dieu mah teu meunang nganjuk cenah emang ieu teh warung nenek maneh. Kitu si Jasmine. Ih nah meni bebel dagangan kitu eta teh ngomongnya. Kok Neng mah dibalikeun we apa Neng mah hebatnya cek Neng teh lain. Terus kumaha deui? Nya teu kumaha deui si Min, apaan eta mah emang lain warung Neng dan Neng kan geus maot. Duh cangkeul. Meni teu balik pisan kamu mah. Kamu geus di mana Min? Nah, make helm juga Bang Emok atau kamu yang namanya jadi Bang Emok Min? Naon jeung jadi Bang Emok sagala kamu? Aku teh abis dari rumah si Uwa, pulangnya naik ojol. Oh. Tapi nah helmnya dibawa. Emang kuduna dibikin deh gitu?
Nya heueuh atuh apana eta mah diinjeumkeun atuh lain dibikeun. Oh gitu. Tapi dah si emangnya juga nggak minta lagi ini mah helmnya dihadiahkan. Kemarin ini mah buat aku. Udah aku mandek masuk. Har itu liur si Jasmine mah. Menilai lagi si senengnya dia tungguan teh nepi ka deuk anggeus ieu gegero. Mungkin dewe aing mah mending nonton Lasi Gopi ya mah. Kaburu geus der. Episode rame anu mah. Iya mah kaburu tinggalin si Gopi. Har teh urang di TV-na. Gitu atuh. Awas Gopi. Mah, Jeung halangan. Awas eta mama keur laju si Gopi. Mana sabun teh aya teu? apana neng teh geus ka warung si Bunda nutup terus neng teh ka warung Biim nya. Are pek teh cek si Kiim na teh cenah teh meunang anjuk kitu. Neng teh jadi hoream. Atuh jeung ka si Kiim sagala. Pokok si Kiim mah keur judes teh pelit. Meni teu balik aing mah rek minta we ka si Bunda sabun mah. Nah, can indit mah lain ka imah si Bunda. Iya si Gopi can anggeus tungguan iklan kagok sakedeung deui. Meni ku anger da. Harum wangi, cantik berseri. Hari ini aku jadi janda lagi. Meni panas kieu ieu tehnya. Kumaha we tatangga ningali Ibu Haji Mas Nawa Bapararanas. Ibu Haji, dari mana? Har, keur naon di dieu maneh Ratna? Imah maneh mah lain di ditu di RT 3. Kan Ratna pindah ke sini biar dekat atuh sama Ibu Haji. Dek naon deket jeung Ibu Haji oge. Masa Ibu Haji lupa sih? Kan dulu Bu Haji yang pengen jodohin Ratna sama anaknya Ibu Haji. Meledak. Eta mah baheula pas maneh solehah kene ayeuna mah naon bebentukan jiga kitu. Jiga LC. Ibu Haji jangan kayak gitu dong. Kan Ratna mah di luarnya aja kayak gini, dalamnya enggak. Emang naon eta teh dalem mana Ratna? Dalamannya kutang sama cangcut. Kadang nggak pakai cangcut. Aduh, tak aya haji burung geuning. Yang keur ngobrol jeung sahanya? Si Ratna kitu eta teh. Ngalawan emang bisa nuturkeun. Geus tebalik Ratna jeung maneh mah ngobrol lagi. Ibu Haji mah deuk indit. Mangga. Ibu Haji mau kemana? Gak mau singgah dulu ini ke kontrakan Ratna? Embung dek naon di dinya oge. Kamana nya si Bunda teh eueuh di geroan teh? Di tukang gitu. Har, Mamah Ning. Aing mah kapanggih. Naon atuh Bu Haji Henteu ieu mah ngan asa geus heubeul we teu panggih jeung Mamah Neng. Meni bareng lagi rek kenal haon papanggih oge atuh Nya bisi we Mamah Neng teh hayang ninggali emas Ibu Haji anu rarencem kieu. Pan Mamah Neng mah teu kaduga da miskin. Meni jangan haon heuleuh emas. Mending kurupuk bisa didahar. Kan ari tadi jeung saha ngobrol Bu Haji? Jeung si Ratna atuh Mamah Neng. Nah, jeung tina kadeu sagala eta ririwa Bu Haji. Nya teuing atuh Mamah Neng, da Ibu Haji mah teu apal. Dia we mang. Hop. Ieu mang ongkosna. Kurang atuh Bu sakieu mah. Menya, biasana geus sakitu atuh mang. Pirang Bu tambahan deui Embung mang nyana-nyana kitu mau ditarik. Geuning si Bunda teh. Geus di mana Bunda? Ieu geus di pasar Mamah Neng. Pantesan we atuh. Tapi lain sok aya nu nungguan geuning Bunda lamun Bunda keur ieu tante eta nu budak lalaki. Menya, apanan ieu Mamah Neng si Haikalnya. Eta mah indit ka mana anu ka masjid-masjid teh. Kajian gitu eta teh indit kajian. Jadi we nutup apaan si Haikal mah soleh eta teh. Dulur Bunda mah saroleh. Oh gitu eta teh Bunda ada geus di pasar teh geus meuli naon? Emas lain. Nya geus balanja atuh Ibu Haji. Manya geus ucing sumput mah. Manya. Lainna kamari ti pasar teh Bunda. Nah geus ka pasar deui ieu teh. Apaan asin kurang hiji ya teh Mamah Neng? Nah piraga eta kurang hiji asin buat ka pasarnya cek urang mah engke we sakalian atuh. Menya, kapan sekalian Mamah Neng ya teh meuli korek kuping di Bunda mah nya nyagian korek kuping teh tarabeak. Di dieu mah meureun wargana loba tai cilian muranya. Menya. Ibu-ibu lagi pada apa ini teh? Ratna boleh gabung enggak? Meni jeung datang segala iri-iri wah. Geus maneh-maneh balik. Awas. Kunaon sih si Ibu Projen teh meni sensi pisan sama Ratna? Loh, kok pada nggak ada si ibu-ibu teh? Gimana sih? Menya, dek naon Ibu Haji milu asup ka dieu. Apaanan di luar teh aya riri wa Bunda.
Bade jeung rek minta dahar atuh sakalian. Menyong. Menyong. Biasa nage sakieu atuh mang. Kurang tah mah handai buah. Moal ah. Rek langsung gitu, rek langsung. Ah, anon? Ah. Har, Mama neng. di mau balik lagi. Har. Tarik teuing.